Naon aja nggak ngajak ke kebun ka dieu. Oh, atuh mengpeng cuaca we alus siling deui. Dek teh heubeul teh ka kebon ieu lan euy. Yang nempo bawang, da siling eueuh ngeun dewek di ditu we, di kidul nguyak teh. Nah alus gitu rek nemongkeun teh. Oh, sidik inget wae hayang ningali dek hayang nempo ya ka dieu. Ujung lungse jeung naon rek teh tuh. Yuk, teh buru. Anjir. Kalan deuleu bawang aing. Kumaha euy? Geus kieu mah kalan moal kapuluk. Eta da sia jor-jor di ka kota atuh. Naon nyalakeun ka urang. Jadi Haji we, we, nu teu becus ngurusna. aing jadi we ieu sakebonan Aji, ieu. tingali hancur ieu. Borto rajian borto jadi jukut. Mata koge. Bawang daun. Jadi kieu ya kabuktian. Bisa kebohonan moal kalah. Bari harga alus Moal bayeuna. itu teh ji moal tulus lebaran haji mah. Bebeak duit ke urang pake mayar bakal teh ka urang haji mah. Kalan. Kumaha atuh aing nya euy? Naon? Moal jadi lebaran atuh ningali ka bawang kieu mah. Lah, lebaran ku bawangnya lebaran mah engke nungguan sabaraha poe deui lila keneh. Heeh atuh. Maksudna mah miluan gitu teu boga duit. Lain moal miluan kehe da kudu kabeli baju naon sia teh Geus aki-aki mah make riweuh jeung baju jeung naon penting mah sunat teh nu bener husu lah. Oh, ku karung goni we nyieun haji mah. Tuh, Eta kolot karung goni cekolot ge. ngecebrak we. Ieu moal jadi lebaran teh aing da kumaha ye? Bawang Bener. hancur kieu Bener, nangkep Ji. pulu. Kudu nyieun dia karung goni cekolot nu bieu ge ji. Bener kasih RW. Pangaputkeun, pake alus sarawisan kawas. Majapahit, bangga nih. Sia ka mana karep ngomong teh kehed. Apa cek haji mau tulis lebaran sebagai baju dulag. Oh atuh cing ari ku karung goni mah sia teh kehed. Da baju ge loba keneh di toko. Nah, iya. Loba baju toko ieu naon kokok jeung naon. Ari ieu mah baju zaman dahulu atuh tuh tapak bedila raya keneh sia teh. Ku aing di dituna di ditu di narak. Kokok bede ya tepak rinyuh teuing. Astagfirullah. Tuh, tinggal besok itu. kakarayam teh naon. Besok sieunan awewe teh naon ngirim teh. Naon? Tok brut. Lain tau berat lagu gaji teh. Cucunguk. Teuing cucunguk mah. Mana nya euy? Pidi ditu henteu euy. Ah, iya juga mau nu dewek mah ye. Saat tinggi dieuna euy. Teang. Ku di dieu mah euy, saat aja. Ah, enggak. Nah, gue bangok si Haji jeung si Kalan. Masih si kehet aya nya euy. Bisa masuk. Tuh wae. Ah, deketan aja. Tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjir. Naon anjir? Hade kieu bawang ku mewah kieu ji selaing. RW. Anger. Sia geus ngaledek aing deh. Lain ngaledek ket. Heuh ji ngaledek kata ji. RW kitu patut teh. Jadi lebaran atuh mewah ke bari. Mahal dari bawangna. Anjing bisaan seuing itu ngurus euy. Ah, lain urang si Haji we kebegug. Ngaledek sia mah teh di mana teh di meni RW. Dek aya si Kalan dek eueuh anger we kitu ada teh sia mah. RW. Eueuh urang mah tempat pepelakana darah rabet. Ngadekeun urang we coba non gajihan lamun balik banyak urang teh da betah di manehna sok RW bayangkeun. Oh nyoy. Berapa poe selaing mah? Ah ya meureun 2 minggu. Nih sarwana euy ieu mah. 2 minggu aing ge teh ka dieu ba aya RW 15 poe mah ieu yen PK. Naon kita sebulan leuwih. Oh, tapi bisaan selaing ji yang ngurusna euy. Ku mewah kieu. Jukutna jeung rabeng di kana domba alus. Nanaon ge kumaha beungeut. Atuh nanaon ge kumaha beungeut tadi RW. Ngaledek teh sia mah. RW. Geus lah. Mantau ganyir aya sia mah lieur kana uluna oge. Dar obat tuh ji. Ieu Anger sia mah. buka dunungan teh pengulikeun obat ieu lieur nya sirah. Ka aing bi curhat boga duit. Iya ya. Naon? Jual jukutna payu. Geus mantok RW. Kan domba. Lieur kana uluna ge mantok cek aing mantok. Oh, hampura ji. Mantok. Heeh, hampura. Sok kalan jeung sia mantok. Hampura ji. Sok mantok jeung sia na deui ah. Nah, baru ngaji ya makan ka urang. Cerwe, kudu dicarekan mah aing ngadek balik ah. Eta mengkeluk aing nih eueun sababan uleunnya duanana.
Ampun jeung nyeri hulu jeung naon ayaan bawang kieu mana tereh lebaran deui euy aing kalah nyeri hulu mantau ge ka dieu